Abah Johanta. Abah Johanta. Naon atuh euy, mending ka dieu urang podcast. Hayo atuh bah. Johanta Podcast. Podcastna orang Sunda. Anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Baraya Abah sadayana di tempat masing-masing. Dinten ayeuna balik deui sareng Abi Asep Doseng. Tentunya dengan narasumber kita kebetulan rekan podcast Abi nu biasana gitu, Bambang Hendriana nuju di tempat nu berbeda, tapi dinten ayeuna Abi dapat momen bisa bareng sareng Bapak Ahmad Syafei, di mana Bapak Ahmad Syafei ini teh pun rama bener ya pun bapak apunten badaya Abah sadayana upami bahasa simkuring kirang tepat nyata ya ge lamun awur-awuran ngobrol sareng pun bapak ge nyata kadang sok dilereskeun ieu teh bahasa Sunda teh nu benerna kieu gitu kan. Nah, nyata nya aya tah biasana abdi setiap hari ngejemput bapak teh ayah gitu nya. Tah dinten ayeuna kalarasan nuju santai ya di pagi hari anu rada mendung, tadi hujan gitu ya, sedikit hujan. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol bade ngobrolkeun tentang Abah Johanta. Nyata mungkin masih pada bingung ya teh si podcast Abah Johanta teh awal mula asal usulna teh kumaha gitu ya. Eta tadi nama si Abah Johanta ini teh kontennya teh ku abi dibikin teh kanggo ke keluarga internal gitu. Tapi karena usum dunia digital ayeuna nyata aya podcast, aya YouTube, jadina mau tidak mau si konten ini teh meh tiasa didangukeun, diambil nilai positifna ku salerrea lewat YouTube gitu. Ku sadayana wargi tiasa didangukeun, dikupingkeun gitu kan. Ini disimak sabari ngobrol, ngaler ngidul gitu kan. Tapi insya Allah kita bisa memberi value anu positif khususna kangge baraya Abah. Tah ieu teh penonton Johanta podcast teh atau saya laniana ya. Eta baraya Abah gitu. Baraya Abah teh tos leres nya bahasana. Baraya Abah teh semua yang kenal jeung Abah gitu nya. Lumayan lah. Baraya Abah teh nya wargi Abah gitu kan. Khususna meureunnan Incu Putu khususna eta keluarga internal gitu kan. Sareng nya eta penonton oge nya kusim kuring atas di anggap wargi gitu. Teu sawias ya? Iya, sama kan berarti salami masih orang Islam ya berarti teh kan masih keneh wargi. Nah, ayeuna kita berkenalan ya sareng ayah Bapak Ahmad Syafei. Nah, ayah simkuring ieu teh keturunan keberapa teh ya ti Abah Johanta teh? Berarti ketilu. Ketiga. Anak ke cucu. Berarti ayah teh cucu. Oh, berarti ke Asep mah cicit. Hah? Buyut dulu. Berarti Asep teh buyut ke Abah Johanta teh. Nah, ayah mah cucu ke Abah teh. Nah, jadi generasinya udah jauh, cuman tahu gitu kan nguping bahasa nami Abah Johanta teh saya ya ikonik ya kanggo orang Sunda umumna khususna kanggo keluarga kita gitu kan. Terus kaleresan ti payun
awalna ngadamel grup WhatsApp. Nyata grup WhatsAppna Juhanta Family. Tah dinya teh nembe terang tah keluarga Abah teh seueur. Alhamdulillah seueur keluarga besar tiasa dikumpulkeun di grup WhatsApp gitu kan. Cuma nya kitu teh anu kumaha? Aktif aja nonton nu Ya. nyimak. Ya gitulah di grup mah. Merenang karena sibuk kasibukan masing-masing. Mohon eta. Cuma upami tiasa mah istilahna teh kade ulah hilap silaturahmi. Nyata tak kaleresan nama kan atos aya media sosial gitu kan. Nyata dimanfaatkeun siga kieu maksud Asep oge kita teh bisa saling terhubung gitu. Sareng mudah-mudahan menginspirasi ke muda-mudi keturunan Abah Juhanta gitu kan, mudah-mudahan eta. Nah, berarti balik lagi tadi ayah teh keturunan ketiga ada cucunya. Cucu Asep sebagai buyut. Nah, ayana teh keluarga Abah Juhanta teh ada berapa anaknya teh? Ada Abah teh ada 5. Ada 5. 5 nu ngawitan barengan almarhum Bapak Iping Saripudin. Bapak Iping. Terus Wa Ono. Wa Oni. Almarhum Nehanik teh ibuna ayah. Nenek Asep. Terus terakhir Mama Toto. Nah, ada 5 keturunan teh, dari keturunan 5 keturunan teh menghasilkan keturunan yang lebih banyak lagi. Nah, ayah Asep teh orang yang rada sedikit melau kalau ngobrolin soal keluarga mah gitunya. Walaupun setelannya mah udah kayak ini Mas Adam suaminya Inul. Nah, ieu teh simkuring teh tos nyusun sedikit pertanyaan gitu. Anu panginten tiasa jadi kita bisa lebih mengenal gitu, langkung mengenal ka Abah Juhanta gitu. Eta di antarana upami di antarana bahasa Sundana naon ya? Di antarana. Pertama teh Abah Juhanta teh orangnya seperti apa? Orangnya Abah Juhanta teh jalmina seperti naonnya? Ciri-ciri fisik dulu. Ciri fisiknya tinggi gede. Ya kan Asep mah belum sempat mengenal foto ge mungkin belum ada nya tos teh aya foto ya. Tinggi gede. Orangnya memang agak berwibawa lah. Putih apa agak gelap? Jika kita ya gelap matang gitu. sama matang. Oke. Nah, orangnya berwibawa istilahna teh di lembur teh di kampung Jalantir khususna bila mah upami sayana syukuran aya naon teh insyaallah anjeunna gitu kan kapungkur mah naon cek paripaosna aya mitemayan teh kan mitemayan teh apa nah? Mitemayan teh istilahnya kalau bahasa sekarang mah mipit kudu amit gitu. Ngala kudu nyarita istilahna teh. Mun teu mah minta izin gitu kan. Gitu. Jadi karena lebih seperti ketua kampung gitu apa kumaha sesepuh gitu nya. Sesepuh. Anjeunna memang kapungkur saurna abdi oge anjeunna teh kantos janten tua kampung. Itu kumaha kitu anjeunna mah alhamdulillah minten sa desa Selacau mah kapungkur nya dikenal lah namina Abah Juhanta teh. Gitu. Nah, berarti secara fisik nama gagah gitu nya satelana teh. Gagah. Lamun dari ciri-ciri rambut ya. Rambut cepak we, rapi.
atau bentuknya ika keriting enggak lurus berkumis seperti saya gitu berkumis cuma agak tipis kumis tipis cuma orangnya humoris juga gitu. Kalau carinya upami misal kapungkur nuju sesah tuangeun gitu kan kapungkur mah istilah nanti ya ada zaman dulu gitu pan upami menang kengeng idangan atau napi berkat kapungkur mah istilahna boboko teh ditangkep ku si abah teh ditangkep incu mah geus ngariung tadi tepas teh gitu kan ditepas teh di teras ya abah ya gitu pan manehna mah joget we heula tah ya we dongkap mana teh istrinya istri Abah Johanta geus cenah akina sia teh tong ieu tong kada bagikeun cenah incu karunya eta geus narungwan gitu kan kakara diturunkeun da boboko teh bagikeun teh eta ku mana dibagikeun saeutik comot sewang lah cek paribasana kan kapungkur mah jadi itu tak ciri-ciri nanya abah teh nah panginten upami dijelaskeun mah ada detailna rada-rada sesahnya ya memang sesah ada ingetan oge utos emutan oge tos abdi kapungkur istilahna teh lamun teh mah nuju kelas 2 apa kelas 3 lah kelas dan ngantunkeun anjeunna teh tahun 72. Aya kelas 2 kelas 3 SR dulu tanya. SD. Udah SD. Impres sudah diimpres. Belum. Masih? Satu acan diimpres teh di Selacau simkuring sekolah. 3 tahun di Selacau, 3 tahun di Jalan Tir impres kapungkur mah. Tah pun aki mah ngantunkeun teh tahun 1872 simkuring lahir teh 1865 berarti karek 7 tahun beureun nya 7 tahun 8 tahun nya berarti kelas 1 ke antara kelas 1 kelas 2 cuma kumari kitu penginten simkuring oge teu acan leres gitu kan cuma masih pikiran anak-anak ya anak-anak masih naon murang kali-kali gitu cuma alhamdulillah teh ai murang kali kapungkuran meureun daya pikirna atawa kumaha meureun daya ingetna masih kuat cuma keemutan teh mung sakitu gitu. Ciri-ciri fisikna ageung jangkung oge nya anjeunna memang humoris berwibawa lembur. Oke. Patarosan salajengna nyaeta anu ku aya di Pika Emut atau di Pika Eling pola didik Abah Johanta teh kumaha tah tanapi bager apa galak tapi disiplin gitu kumaha tah Abah Johanta mah sih sebenarnya mah orangna mah disebut galak tara pernah nyentil ka incu ka anak oge gitu tara cuma kewibawaan anjeunna gitu kan urang kalih teh di payunan anjeunna mah tara wani macem-macem lamun macem-macem gitu. Cuman istilah teh lamun aya parentah anjeunna yeuh kapungkur mah singjang pangalakeun cai nanggung simkuring teh di Jalan Tir ka Tongoh nganteran cai teh acan aya sumur di masing-masing sumur di kapungkur mah di lemuran abah teh gitu nurut budak teh kabeh oge gitu kan tah sareng deui kapungkur mah upami misalkan ngurek dipais anjeunna kasenangna belut teh dipais teh di kumaha di seupan dipepes dipais teh bahasa Indonesiana dipepes ngan ai kapungkur mah dipais teh dina jero lebu tah dihawu kapungkur mah dihawu tah ari ayeuna mah nyebut pepes teh diseupan padahal artian pepes teh baheula mah nyata di turban ku lebu panas di jero hawu tah ngaranna eta dipais ari ayeuna mah lain dipais diseupan si deungeunna teh ditutup ku nya si belut teh menang bungkus ku daunna daun naon teh daun cau tah geus dibungkus
asupkeun kana lebu panas itu jadi sambil masak sambil sangu asak dengan ge asak karena bareng gitu. Yang baheula mah eueuh nu bogaeun kompor gas. Kompor minyaknya tak jarang ya. Aya mah aya ngan jarang. Sebenarnya kapungkur mah nyata nganggo suluh gitu. Jadi galak mah henteu kan, jadi pola didikna teh tegas jeung jadi bikin segen gitu nya kan ka anak-anakna teh, anak cucuna teh. Kana incu teh jadi lamun incuna misalkan aya nu ceuri ka nu pasea tara barang geureuh abah mah. Antep we. Antep. Malahan lamun eta masuk di kendangan abah mun anu pasea anak incu kitu nya da anak mah geus karolot kapungkur abdi. Aya incu nu pasea teh keun saan weleh ye. Di kenangan gitu Bang. Aya kungsi. Alhamdulillah henteu. Cuma lamun aya gitu kan sok di kenangan keun. Tah lamun geus anu ceurik di buruhan. Duanana di buruhan gitu. Nah lamun berupa ku duit mun aya duit ku duit anu kapungkur mah nyata seuseurna mah ku tuangeun. Model kulup hui. Kulup sampeu. Tapi atoh we nya eta teh. Atoh alhamdulillah kapungkur mah kan nuju sasah tuangeun. Pangeut upami ayeuna aya buruhan di buruhan make hui kumaha tah jiga murang kali ayeuna. Ayeuna mah jiga naon ayeuna mah pi barang tuang sareng daging hayam disebut eueuh deungeuna kan. Kapungkur mah lamun hayang nuang daging hayam teh mun hayamna nguyung kakara tadi pencit teu nguyung mah tara. Oke. Nya berarti emang Abah Juanda teh ieu nya sangat berwibawa gitu nya. Tapi nya kitu naon cuma humorna aya gitu kan, aya tegasna gitu nya. Tah. Partarosan nu salajengna pamirsa Abah naon wargi Abah sadayana ya. Nya eta ge kita bilih aya nu teu sapagodos sareng paemutan abdi nya meureunnan. Mangga di komen. Upami aya nu teu satuju gitu. Cenah meureun nyamaneh menyanyawanan heuh nya eta mah sakatarang saemutan aya gitu kan. Saemut abdi kitu Abah teh gitu. Upami aya nu teu satuju atau anu bade nambihan caritana mangga di komen nya. Tah ayeuna patarosan nu salajengna nyaeta Abah Johanta teh kapungkur profesina naon tah ya? Apa sebagai petani, pedagang gitu kan? Apa Abah Johanta mah salaresna mah disebutkeun petani datara tani. Pedagang datara dagang Abah. Nah, terus etana anu sa di dinten mah nyata pada malam Abah mah lamun teu teh mah kitu tanaon nyata gitu aya nu rek temeyan tanur gitu pan nya disebut sesepuh lah mimpin doa disebut ustad dan memang lain ustad Abah mah cuman meureunan ilmu ayeuna jeung ilmu baheula kan benten tuh tanya nu nya profesi mah Abah teh sabarana meureunan lamun ku ayeuna disebutna teh meureunan naonnya kokolot kampung we meureunan kampung itulah. Nah cuman nya anu sehari-harina mah sakatarang abdi mah nya kitu we mitemeyan tanur atanapi mitemeyan erek dibuatna atanapi mitemeyan naon aya nu bade ngabangun bumi kapungkur mah kan kedah kitu kieu lah istilahna teh. Terus deui lamun misalkan saemut abdi mah kapungkur malihan aya nu sesah ngalahirkeun tah Abah mah insyaallah nya walahu eta meureuh dijabah pangeran lah. Alhamdulillah tiasaeun anjeunna terus satarang abdi mah ai profesi mah meureun nya sesepuh we kapungkur mah ai nuju anomna mah benten abdi ge da kirang terang gitu pan panginten da eta ge saemutan ayahnya secara detail nama bahasa upami dipanggil gitunya ku warga oh ieu teh aya
sapados salametan atau di budaya sanes mah Budaya. panginten pesta bumi gitu bumi. nya naon sagala kekebonan bebetian gitu nya eta teh didoakeun ku abah teh jadi profesina sebagai nya pendoa terus ketua kampung sebagai ketua kampungnya di kumanya disanggakeun ku warga teh mangga abah pangintennya ngadoa kangge urang sadayana panginten kitu nya teh gitu we pemimpin doa lah meureun lamun ayeuna Ayeuna mah ustad ustad meureun cuma aya abah mah da meureunan jalmina jalmi kapungkur kan benten gitu Pak. Tah ayeuna lanjut di ka partarsan salajengna eta apa nya pesan-pesan anu panginten ku ayah masih diingat gitu ti abah gitu nya atau panginten nuju di lahun gitu jang ieu teh kumaha gitu kan sapertos ayah gitu ka abi osok mamatahan gitu masih pesan-pesan gitu kan tah apa anu kira-kira masih diingat ari sepuh mah kamurang kali istilah teh moal aya bentenan nya orang tua non sepuh kamurang kali we gitu. Moal cek paribasana meureunan sepuhna penjahat ge moal mungkin tah jadi penjahat gitu pan keukeuh we meureunan murang kali mah terutama incu putu gitu pan pepelingna teh naon anu aya paling ieu namanya gitu we kade ulah micin silaturahmi jeung di kade cing inget ka pangeran cenah baheula mah maksud inget ka pangeran teh meureunan bahasa ayeuna mah salat gitu pan makana khususna meureunan ayeuna ka incu putu Abah Juhanta khususna mah meureunan kade eta teh pepeling ti abah nitipkeun ulah nepikeun ka tinggalkeun salat nah itu badaya abah jadi khusus nama abah Johanta mah mepeling ka anak incuna ka ungkur gitu nya istilahna teh sanes ka abdi hungkul teu ka sadayana oge abah Johanta mah ka pungkur nyaahan ka sadayana ge ya jadi memang walaupun gitunya si pepelingna ka kita pribadi tapi hal-hal nu kieu teh eta nu ku abi harapkeun tiasa di-share ka sadayana gitu ka keluarga khususna umumna nyaeta ka baraya abah sadayana gitu kan pasti kokolot urang sadayana pasti mepelinganna mah kana hal kebaikan insyaallah gitu kan ya bahwa eta nu agamana Islamnya pasti segala rupa turunan-turunan ilmu Islam teh pasti di elingan gitu kan kedah dijalani gitu kan gitu nah jadi memang gitunya ya ti payun ge abah teh tos sadar maksudna teh peduli ka masa anu akan datang maksudnya tos peduli kapungkur anjeunna pan istilahna komo tilas tua kampung satidakna sahanteuna panginten anjeunna teh ya meureun sakalipun anjeunna teu sakola minimal meureunan pergaulan gitu kan kabawa ku pergaulan nu bagus nu sae gitu pergaulanna anjeunna alhamdulillah gitu kan moal nitah salah lah istilahna teh ka incu putu katurutami kamurang kalihna gitu pan ya alhamdulillah meureunan ayeuna istilahna teh termasuk sim kuring jelema jalmi teu aya katiasa ge geuningan istilahna teh pepeling eta teh disangat diinget gitu kan demot kolot urang teh baheula teh nitahna teh kieu gitu kan kade silaturahmi jeung dulur ulah poho kade inget ka pangeran salat terutama gitu pan komo mun aya rezeki mah cenah geuningan naon zakat berbagi gitu pan aya anu teu boga sok aya nu boga bere gitu alhamdulillah gitu eta naon pesan-pesan teh nu memang
Sederhana, tapi rada sulit dijalani nate gitu. Nya menurut Asep sih nya eta penting gitu kan. Nilai-nilai sosial anu mungkin udah mulai pudarnya ya di zaman ayeuna gitu. Termasuk meureunan simkuring oge ayeuna teh memang sosialisasi oge sosial teh geus rada ngurangan karena naon? Geus kabawakeun ku zaman kapungkur mah istilahna teh kan lamun aya kerja bakti geus teu kudu dititah. Tinggal nakol-kokol kapungkur mah geus ngaburudu. Oh ieu teh titah kerja bakti mun aya kokol poe anu. Gitu pan. Alhamdulillah di kantuna ku Abah. Alhamdulillah pun Rama Bapak Iping Saripudin almarhum penerus. Alhamdulillah nyeuna ge termasuk memang generasi kedua meureun ti Abah. Alhamdulillah nyeuna ge disebatkeun ulam nang masjid. Ulam teh hileud nya maksudna ulam teh rajana hileud gitu pan. Disebut teh ulam, jadi ulam teh lamun batur mah disebut teh ulama gitu pan. Ai bapak mah almarhum ulamna masjid teh tiap waktu teh ke masjid anjeunna mah gitu pan. Alhamdulillah tah berarti didikanana Abah Juhanta teh ka putrana ge sakitu. Gitu pan. Jadi nerap gitu. Nerap ulam tapi nya sebagai ulam iya we alim orang alim gitu nya. Orang alim pangintennya disebut ulam teh. Terus aya ge kantos nyarita ka Asep ti paeun nya. Bapak Iping oge kantos janten ketua kampung gitu kan. Gitu. Ya jadi memang turunan-keturunan gitu. Keturunan matakana istilahna khususna meureunan pepeling ti simkuring ka anak meureunan ka incu. Malah simkuring ge lamun disebutkeun di titel mah eta geus boga wuyut. Ti si Gitra kan buyut simkuring ge berarti kada mepelingan ka anak terutama ka incu ka buyut. Anu ku simkuring ana tos kaalaman jadi buyut kade terutama silaturahmi jeung dulur. Gitu pan karena naon cenah geuningan rezeki teh dina silaturahmi. Eta teh dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu kan. Barang siapa yang tetap menjalin silaturahim maka Allah tidak akan putuskan rezekinya gitu kan. Satu hikmahna teh eta gitu nya. Nah, panginten ayeuna mah aya kitu baraya pun bapak mah upami nyaritakeun keluarga gitu kan rada-rada mellow gitu nya. Nah, ya karena naon istilahna teh lamun teh mah emut ka zaman kapungkur gitu kan. Nuju aya aki. Lamun inget teh jadi nineng gitu nya. Mohon. Itu terharu gitu kan. Nineng terharu ningal laku lampahna sepuh teh ieu. Gitu kan pikan nineng sepuh kapungkur mah. Terutama ibu oge Rama gitu pan. Anu tos ngarantunkeun teh katingal tingkah lakuna teh gitu pan. Tak simkuring mah upami nyarioskeun perkawis keluarga anu tos teu araya rada sok nyalimba istilahna teh kan ingat. Nyalimba teh bahasa Indonesiana naon teh ya? Nyalimba teh nyata nu tadi teh naon? Mellow gitu. Bahasa ininya mah mellow gitu. Jadi kabawa ke suasana kapungkur teh kumaha gitu Pak. Kerjaman aya bapak mah istilahna teh aya kamu aya indung aya bapak. Aya pamuntangan istilahna teh eueuh ti dieu ka dieu simkuring mah kapungkur eueuh ti indung bapa nu asli aya indung bapa nu angkat tos aya Bapak Iping almarhum oge ndugikeun ka istilahna teh Mamah Toto
hampir kasadayana sih goringnya ya alhamdulillah. Ngolotkan gitu. Silaturahmi teh gitu tara putus ti kapungkur. Oke. Gitu. Cuma makana naon sim kuring sakali dia nitipkeun teh gitu. Terutami naon sepuh-sepuh urang ngeus teu araya putra-putrina sok silaturahmi ayakeun deui. Siap. Insyaallah. Naon Kita jaga silaturahimnya baraya Abah sadayana. Tina patos kamari tak ya malam Senin aduh alhamdulillah jeung teh ya bari jeung urang diajarnya. Jadi keluarga besar Abah Johanta teh kantos sababaraha dinten kapengker atau sababaraha bulan ya atau sababaraha bulan teh memulai silaturahim dengan acara pengajian rutin malam Senin gitu kan. Malam Senin bada isya-nya, bada maghrib. Bada maghrib. Oke. Ayeuna mah atos no. Pilih enggak ayo we itu jadi acara melo gitu. Ayeuna mah kita lajengkeun ka partarosan nu salanjengna. Sim kuring tertarik tadi aya nyebarkeun nya Abah teh humoris. Orangna teh humoris tah. Dina humorisna eta anu eling aya gitu nya. Kejadian atau pengalaman naon selain nu tadinya selain anu bari joget bawa gembolan gitu kejadian anu nu lucu gitu nu bisa kita sharing gitu nya. Abah mah kan emang gitu istilah teh kapungkur mah abdi kantos tim kuring kantos di Canak nonton ngadu domba di mana ka Batu Jajar teh kampung naon Batu Jajar teh nya. Oke. Kapungkur mah naon teh menger apa naon ayeuna mah tos teu aya Batu Jajar Batu Jajar Abah mah lamun silat memang bisa Abah gitu Pak. Jadi acan beres tas Abah mah kapungkur emang silat bisa mengpo istilahna baheula jurusna memang alus. Jeung ditu boleh nganggo iket barang bang sempak. Baju pangsi hideung. Samping teh baheula mah disolenangkeun, lain disampingkeun. Disolenangkeun kieu. Diserongkeun. Serong gitu. Jadi lamun domba diadu teh curug teh gitu tah main. Gitu lah. Kieu tah kieu. Lamun jelebet domba teh mainna kayak gitu tah. Ngigel. Padahal domba batu. Lain domba manehna. Ternyata kapungkur mah mun ngadu hayam anjeunna osok ngadu hayam. Ngan teh juga ayeuna duitan kapungkur mah. Kapungkur mah teh kitu nya budayana benten ya. Budayana benten. Jadi lamun hayam manehna deungeul teh kitu leungeunna ngepret aja kan. Gitu. Jadi anu katangkap pika sirieuna teh eta gitu nya. Anu pikani leungeunna kitu emang Abah kapungkur. Tapi memang abdi ge kan nuju alit keneh nya tah. Tamun teu mah badan raka-raka anu salangkung usiana ti langkung ti abdi mangita aya nu eling anu emut carita-carita nu sanes mangga di komen. Sapatos meureunnan lamun ieu mah Kang Gani atau nabi Kang Ahmad nya anu nya raka-raka abdi anu bilih abdi lepat nya punten karena naonnya saterang abdi memang Abah teh ka tingkah lakuna teh memang pika sirieun pika lucueun cuma wibawana teu leungit gitu Pak. Nya teh sawios ya ieu mah kan cerita dari masing-masing orang gitu. Masing-masing incu meureunnan bisi beda nya. Ya insyaallah ieu ge si konten Abah Johanta podcast ieu teh hoyong nama asep ge kanu sanes gitu kan. Jadi cerita-ceritana orang kempelkeun gitu kan. Sehingga tiasa jadi ubar rindu panginten kanggo incu buyutna anu terang Abah Johanta teh kumaha sareng upami aya nilai positif anu tiasa kita sharing ya kenapa enggak gitu kan eta tujuanna mah. Tah. Panginten eta nya jadi nu
humoris ya gitu Humoris. dina kalakuan mungkul gitu jadi humoris humoris. cuma istilah teh lamun keur humorisnya humoris. Namun Lamun serius keur seriusnya man anjeunna langkung serius gitu. gitu kan. Jadi nya menarik gitu. Menarik. Abah Johantanya tiasa diambil lucuna naon gitu kan. Istilahna teh lamun ayeuna mah tingkah lakuna gitu kan. Polahna teh anjeunna mah pikalucueun we. Teu membosankan cek bahasa. Keren mah gitu kan, tidak membosankan lamun ngobrol jeung Abah. Gitu, Pak. Oke. Nah, oke lah. Kalau resan ya atos aya di penghujung acara. Di sim kuring gitunya hoyong minta kumaha ya bahasana nyuhunkeun. Abi hoyong nyuhunkeun ti aya gitunya pesan-pesan ka khususnya keluarga besar Abah Johanta, umumna kangge baraya Abah sadayana subscriber atau penonton atau pendengar Johanta Podcast gitu kan. Pesan-pesana kangge generasi muda ayeuna di mana ayeuna teh nuju aya peralihan zaman gitu kan, zaman kumahanya sebenarnya zaman milenial ka zaman modern, era digital gitu kan. Panginten aya ge rada ruas gitu ningali ieu zaman gitu aya ku kituna gitu kan dari zaman aya kapungkur gitu ka ayeuna digital anu sagala apa serba di komen gitu kan. Panginten serba masalah komen-komenan sakedik oge tiasa jadi ribut gitu kan, jadi viral segala gitu tah. Panginten kumaha generasi Abah Johanta sareng baraya Abah sadayana pesan-pesan ayah ka zaman nu kapayun ieu teh kumaha? Nya panginten ayeuna mah gitu khususna mah ka naon zaman now Zaman now. Pepeling teh gitu we. Istilahna teh ari kakantun teuing ku nu sanes Kuno zaman gitu ketinggalan zaman istilahna teh katinggalan teuing ku zaman ulah karena naon meureunnan bilih disebutkeun lamun teh mah kuper kudet kurang ya, update gitu Pak. Ngan me HP teh gitu lamun teh mah bisi pajarkeun istilahnya baheula mah mulutmu harimaumu ayeuna mah kan jempolmu harimaumu tah kan gitu. Bilih teh nitipkeun khususna meureunnan ka sim kuring ka putra sim kuring we heulana gitu nyan ka Asep khususna oge umumna meureunnan ka wargi-wargi puta nya cucu Abah anak cucu putra buyut sadayana Abah sadayana mudah-mudahan we ulah dugikeun nya istilahna teh aya untungna aya rugina ku ayana ieu zaman teh gitu era kan era digital teh naon kusabab untung rugina untungna meureunnan naon ayeuna mah henteu ngalengkah ge ning dahareun geus datang sorangan tah eta untung terus usaha lamun misalkan anu pinter naon mencari kesempatan sapertosna naon jualan online eta kan menguntungkan nguntungkeun gitu kan ai rugina naon cing budak nu laleutik keneh ayeuna lamun ditanya ku kolot teh kieu we kitu pan tah eta rugina kan paribasa fulan tah aya ayeuna mah teh mohon aya kitu matak nitipkeun teh gitu kan kada saimbang karena naon bilih teh naon lamun teh mah nyata gitu bilih janten jempolmu harimaumu gitu pan istilahna naon mun teu teh mah khususna meureunnan ka murang kali oge ka incu sim kuring meureunnan anu rek mayunan zaman langkung ti kieu kemungkinan gitu kan kapayun mah kade silaturahmi terutami naon selusuri wargi teh di mana kajenting di mana-mana komo ayeuna mah kan menguntungkan gampang teh istilahna teh lamun aya dulur misalkan jauhna we misalkan di Jawa
meureun sekali-kali kan aya waktu panggih Hmm. penta nomor telepon kan Nah. bisa gitu pan. WhatsApp, WhatsApp, video call-nya video ini mah tos call, gampil. kan gitu gampil ayeuna mah geus teu kudu ngalengkah gitu pan. Tah eta pesan-pesan ti sim kuring meureunan. Ulah dugikeun ka kieu jiga sim kuring mah kapungkur pira di piwarang milarian wargi di daerah Karawang dugikeun ka kana beca kana naon. Aya Google Map-nya kapungkur mah. Kapungkur boro-boro Google Map. Tapi kapendak ya? Alhamdulillah kapendak gitu kan malihan dugikeun ka kantos dicana ka dieu ka jalan tir gitu. Alhamdulillah. Tah gitu mata sim kuring khusus nama sim kuring mah lamun aya wargi di mana wae diteangan sancan kapanggih mah gitu kan karena naon getih tua turunan gitu pan makana khusus nama merenang ka incu tanapi murang kali sim kuring incu sim kuring kade engke bisi geus eueuh kolot silaturahmi pegat ulah malahan sok dulur-dulur kolot teh selusuri di mana gitu. Ya, itu nah sementawis merenang di sim kuring saran kanggo murang kali zaman now ayeuna kitunya sementawis mah kitu heula bilih aya nu komen merenang ke ti wargi mangga bilih sim kuring dapat nya hapunten gitu karena naon mun teu teh mah kapungkur mah zaman murang kali merenang emutana benten gitu kan. Ya sinti sim kuring cuma sementawis gitu bae lah. Pokoknya tos wae waktuna meureunan. Alhamdulillah. Ya gitu biasa diajar meureunan ayeuna naon YouTuber. Ya aya tos siap lamun viral tos siap acan. Ya di naon istilahna teh siap teh siap meureunan. Ya insyaallah we meureunan. Mangga berarti naon kasadaya baraya Abah nu aya dimanapun berada upami setuju atau misalkan mendukung konten ieu mangga di like, di share, di komen naon wae anu misalkan bade pesan-pesan atau bade naros ieu teh Abah Johanta teh tinggalna di mana atau aya anu tadi bade komen carita aya Asep gitunya mangga di komen di share ke grup-grup keluarga baraya Abah sadayana itu wae nya konten dinten ayeuna alhamdulillah seru atur nuhun ka sadayana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye